Identitas novel. Judul Si Kabayan Jadi Dukun. Pangaran Moh Ambri. Penerbit Kiblat Buku Utama. Tahun terbit 2008. Jumlah kaca 70 hiji kaca. Harga 15.000. Sinopsis. Kabayan teh hirupna ripuh. Puguh da jelema kedul manehna mah. Manehna ngandalkeun kesang pamajikana keur hirup sapopoe. Mun keur daek, kakara manehna leos ka leuweung ngalas hulu. Hiji poe, kabayan jeung pamajikana pasea gede, nepi ka tatanggana nyarahoeun. Kabayan nampiling saikem nu jadi pamajikana. Hiji mangsa, aya semah nu neangan dukun di lembur si kabayan. Kabeneran, semah teh nanyakeun ka saikem ngeunaan dukun lepus. Saikem nu ngabogaan niat hayang males kanyeri ka salaki, pedah kungsi ditampiling, ngabejakeun ka semah yen si kabayan teh dukun anu sakti. Dicaritakeun oge naon bae nu kungsi dipikagawe ku si kabayan keur ngayakinkeunna. Basa kabayan rek balik, manehna papanggih jeung 2 urang anu nyebutkeun yen manehna teh embah. Kabayan nu teu nyaho nanaon, tungtungna mah maksakeun daek ngilu jeung semah eta. Da geus digebugan, kabayan dipercaya bisa ngubaran Nyi Hasanah, anak sodagar anu katarajang panyawat pireu. Saenyana mah Nyi Hasanah teh teu gering nanaon, lantaran manehna teu resep bapana rek ngawinkeun manehna ka hiji latip da geus boga ka si Agus. Saenggeus balik ti imah Nyi Hasanah, Agus nepungan si kabayan. Manehna menta tulung ka si kabayan sangkan manehna bisa papanggih jeung Nyi Hasanah. Tungtungna mah Agus nyamar jadi pangiring embah dukun. Basa geus papanggih eta, Nyi Hasanah nu geus teu pireu deui kabur jeung Agus. Kabayan kanyahoan yen manehna teu lain dukun beneran. Manehna dipenjara ku pulisi, lain sedih kabayan kalah atoh. Hirup di bui da manehna teu kudu ribet jeung lieur ngurus-ngurus di imahna. Tapi angger we kabayan bisa bebas, kulantaran Agus ngajelaskeun perkara nu saenyana. Kaleuwihan buku. Jalan caritana runtuy, loba atika anu bisa dicandak tina buku novel Sunda ieu. Salian ti eta, buku ieu oge ngahibur kanu macana ku kalakuan para palaku dina carita ieu. Kakurangan buku, kurang rinci ngajelaskeun ngeunaan panokohanana. Contona nu maca bisa kakecoh saha mana Nyi Hasanah teh. Basa nu dipake oge gampang dicaritakeun ku murangkalih atau anu awam basa Sunda. Amanat jadi jalma mah ulah kedul, jeung bodoh kudu daek ikhtiar neangan usaha kaditu kadieu ulah ngandelkeun jalma sejen.